Wah, dinten ieu atos lebet kana hiji Kartika 1860. Hiji Caka Sunda. Nah, ini kita sudah saatnya kita serahkan tugas-tugas dari gen baby boomers. Nah, iya gen zilenial sudah masuk di zilenial. Nah, salah satu anu ngorbitkeun dina Baru Sunda 1861 Caka Sunda ngorbitkeun kalender Sunda pikeun medalkeun satria wibawa ya. Milenial, zilenial, yuk gabung ke zaman baru. Nah, inilah zilenial ini yang membuatnya. Nah, maka untuk itu serahkan tanggung jawabnya. Dia harus menyampaikan. Selamat Tahun Baru Baru Sunda tahun 1961 Caka Sunda.